Sehat, Pak. Alhamdulillah. Namanya Uwi. Ya, mohon aduh. Kumaha? Ieu teh kumaha jalan teh? Saurna tos diukur di sana. Mohon. Tapi di kapungkur di tahun kamari ieu teh hayu diukur wae. Memang leres diukur nama saterang abdi mah di 2017 dugi ka ayeuna teh. Pengukurannya teras. Gitu. Abdi teh tos bosen ngadangu diukur teh cik atuh Bapak Bupati. Mohon. Geura bangunkeun ieu jalan. Mohon. Itu jalan provinsi kabupaten. Provinsi teh, Pan. Atuh provinsi mah kudu ka Bapak aing meureun. Tah, gitu. Tak itu Bapak aing. Urang up lah. Gerak kontrol ka dieu. Siap. Ieu jalan tinggali aduh. Oh, Unggal dinten abdi teh ka dieu ngalangkung. Ripuh. ripuhnya. Nuhun. Aduh, Pokoknya ke Bapak aing, ka Bupati Dr. Wahyu sok segerakeun ieu. Aduh. Tos izin ya 2025 masih aya jalan kieu. mohon. Gua capek tuh jalan kieu. Capek tuh. Mereka curi gitu juga capek no kira mending. Tak itu pokoknya namanya Siap, siap. abdi unggal dinten ngalangkung ka dieu aduh tos nyeri cangkeng. Siap lah, Pak. Da ieu teh pajak teh da sok diisikeun wae da. Oh, tetenya? Pasti atuh da Nah, pirakunya. jalan teh kieu we ieu. Aduh. Piraku na diliwatkeun pajakna kitu. Wah, liwatkeun lah lai butut keneh mah. Berapa tahun ayeuna teu dibangun. Abdi mah geus najan moal mayar pajak ah. Siap. Sami nu abdi gitu dikohokeun motor teh. Gitunya. Siap. Siap. Mohon. Siap.